Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyuwunkeun bidoana kangge mamah abi anu nuju teu damang tos 2 dinten teu damang. Mudah-mudahan saenggalna didamangkeun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahumullahu wa nafa'a bi ulumihim fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji fasal wa syaraitu sholati ari pirang-pirang syaratna salat qabla duhuli sadina teu acan asup fi hadina ieu salat eta khamsatu asya'a aya 5 pirang-pirang perkara. Wasyaratu wasyurutu ari lapat syurut eta jam'u syartin jamakna lapat syaratun. Wa huwa sareng ari ieu syarat lugatan munggu lugot eta al alamatu ciri atawa tanda. Wa syarat sareng munggu syara eta mah perkara tawaqafu anu cicing naon sihatu sholati sahna salat alaihi kana ieu ma walisa sareng sanes ieu ma eta juz'an juz min hatina ieu salat. Wahoroja sareng kanya pebihadal koi dikalawan ieu kain naon aruknu rukun fa innahu maka sanyana ieu rukun eta juz'un juz mina sholati tina sholat asyaratu ari syarat al awalu anu kahiji eta taharatul adoi sucina pirang-pirang anggota mina hadasin nyatana tina hadas al asghari anu leutik awu akbari atau anu gede indal durati ing dalem nalikane kawasa amal faqidu tahuro ini anapun jalmi anu sepi tina cai sareng taneuh eta fa salatuhu maka ari salatna ieu faqih eta sahihun sah. Ma'wujubil i'adati sarta wajibna ngabalikan alai ka ieu faqih. Wa taharatun najisin sareng kaduana suci tina najis. Alladzi anu la yufan teu dihampura naon anhu tina ieu alladzi. Taharatun najisin kaduana suci tina najis alladzi anu la yufa anu teu dihampura naon anhu tina ieu alladzi fi saubin nyatana tina baju wa badana sareng badan wa makanin sareng tempat. Wa sayadzkuru sareng bakal nutur saal musannif hadzal akhira kana ieu anu akhir qoriban tingkahna deukeut. Atuh berarti salah tadi teh. Wa taharatun najis sanes kadua. Wasani sareng ari anu kaduana eta satru launil aurati nutupan warna aurat. Indal qudrati dina nalikana kawasa. Mampu kawasa. Walau kana sareng lamun bukti saha asasu jalmi eta kholian anu taranjang. Au fi zulmatin atawa dina anu poek. Sanes taranjang kholian menyorangan walau kana sareng lamun bukti sasu jalmi eta kholian anu nyorangan au fi zulmatin atawa dina popoek fa in ajaza maka lamun apes ieu sahsun an satrihatina nutupan ieu aurat shalla maka salat ieu sahsun arian barina anu taranjang. Walayu amma sareng henteu isyarat isahsun bir ruku'i kalawan ruku' wa sujud sareng sujud bal yatimmuhuma balik tanyampurnakeun ieu sahsun huma kana ieu sujud ruku' sareng sujud. Kaudag teu kaudag nuhun
bal yatim muha balikta nyampurnakeun ieu sahsun huma kana ieu ruku sareng sujud. Wala yadata sareng teu ngabalikan ieu sahsun alaihi kana ieu teu ngabalikan salat alaihi kana ka ieu sahsun. Wa yakunu sareng bukti naon satrul aurati nutupan aurat eta bilibasin kalawan baju tohirin anu suci. Tong baju anggoan, pakaian anggoan teh. Wa yajibu sareng wajib naon satruha nutupan kana ieu aurat aidon barina deui fi ghairi sholati dina salian salat anina siti manusa. Wa fi halwatin sareng dina nyorangan illa li hajatin angin karena hajat minig tisali nyatana tina adus wa nahwihi sareng umpamana ieu iktisal. Wa yajibu sareng wajib naon satruha nutupan kana ieu aurat aidon barina deui fi ghairi sholati dina salian salat anin nasi ti manusa wa fi halwatin sareng dina nyorangan ila li hajatin angin karena hajat minik tisalinya tanah tina adus wa nawi sareng umpamana ieu iktisal. Wa amma satruha sareng anapun ari nutupan kana ieu aurat an nafsihi tina dirina ieu man eta fala yajibu maka teu wajib ieu satru. Lakinnahu tatapina adi di lakinna sok pake mubtada tara dengan ngoleh kata sok di arian tara di dieu. Lakinnahu tatapina ari ieu abi kebiasaan pake mubtada. Lakinnahu tatapina ieu mana kela lakinnahu tatapina ari ieu ka mana kela mana tengah laki tahu tatapina ieu fil khalwah eta yukrahu dimakruhkeun naon nadhruhu ningalina ieu man ilaiha kana ieu aurat. Naon ieu teh rotu zakari sareng ari auratna mangrijal lalaki eta mah perkara baina surati anu tetep antara bujal na ieu zakar warukbati sareng tuurna ieu zakar. Wa kadza sareng nya kitu deui auratur rijal zakar al amatu ari amat teu aya eta mah teu aya secara nasional, tapi secara daerah-daerah masih aya. Semisal di Sumatera Selatan, Sumatera Barat masih kena ada raya. Wa auratul hurati sareng anapun ari auratna ning santi fi sholati dina salat aurat merdeka jami merdeka. Wa auratul hurati sareng anapun ari auratna jalmi atawa awewe merdeka fi sholati dina salat eta mah perkara siwa wajiha salian wajahna ieu hurrah
wa kaffaiha sareng dua dampal pananganna ieu hurrah dhahran jadi naon sih ieu dhahran teh maf'ul mutlak badal tamyiz naon dhahran ari duhur jadi mubtada sok bebas naon hal kan kudu ari hal mah kudu sohibul hal mana sohibul halna di dieu teh aya sedangkan sohibul halna naon kudu hal teh naon sohibul halna kudu ma'rifah nakirah sohibul halna kudu kudu ma'rifah kudu nakirah sohibul hal babul hali al halu leuy hok muka eta jurumiyah tuh barang tuh gitu so al halu duluy 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 tuh ila ma'rifat sohibul halna mana sohibul halna Cirebon Cirebon Kaifaiha sareng dua dampal pananganna ieu hurrah dhahran naon Bandung dhahran tegasna naon ieu teh luarna ya wa batinan sareng jerona ila ku ainin nepi ka ana pigelangan dua pigelangan teh naon sih Sundana dari Indonesia naon ieu teh kieu teh pergelangan Sundana mah pigelangan amma auratul hurrati anapun ari auratna neng Siti kharija sholati dina saluareun salat eta fajami'u badaniha maka sakabeh badana ieu hurrah wa auratuha sareng ari auratna ieu hurrah fil halwati dina nyorangan eta kadzakari saperti lalaki tuluy naoneun teh wa auratu sareng ari aurat lugotan munggu lugot eta anaksu kadar-kadar kurang ayeuna mah sok aya baju crop top karurang tabahan ka bujal teh katingali siga baju budak dewasa tapi make baraju nu TK nu nyada rempil bujalna saleuleung kitu nya bujalna alus ya hideung lain puji enggak kadihina batur mah alus gitu orang barat mah ningali teh ieu waduh ieu urang seloba teh baheula mah tahun 80 90 ayeub eta teh tong bogorah kitu hiji kampung ayeuna make calana aib sakampung awewe make calana ditiung ngan di calana aib teh sakampung baheula tahun 80 ayeuna mah luar biasa eta watut laku sareng diucapkeun syar'an munggu syarat watut laku sareng diucapkeun ieu aurat syar'an munggu syarat alama kana perkara yajibu anu wajib naon satruhu nutupana ieu ema tuluy mana wa huwa sareng ari ieu ema eta al muradu anu dimaksud huna di dieu
wa alama sareng kana perkara yahrumu anu haram naon nadzuruhu ningalina kana ieu emma wa zakaro sareng nadzuruhu kana ieu emma saha al ashabu sahibna Imam Syafi'i fi kitabin nikah dina kitab hukum nikah. Anu sanes ngalogatna saralau gitu sanes atau sami juga abi gitu. Hah? Ah tuh. Rada kapeuting rada gancang we teh naon. Sakieu mah rada laun jeung abi teh. Abi ngalogat sakieu 3 meniteun teh abi teh. Sakieu teh 3 menit tah sapasal ieu 3 menit ngalogat abi teh. Saking gancangna geus kabiasaan jadina. Wasali susarang hari ngadekatina eta buku cicing ala makanin luhureun dahareun ala makanin kana tempat tohirin anu suci. Wala tasihu makan teu sanaon salatu sasin salatna jalma yulaki anu antal naon badu badanihi sawareh badana ieu sahos. Ao libasihi atawa anggoana ieu syahos najasatan kana najis fi qiyami dina nangtung au qu'udin atawa diuk au ruku'in atawa ruku' au sujudin atawa sujud warrabi'u sareng ada anu karobatna eta ilmu nyaho biudul waktu kalawan asupna waktu auzon nu duhulihi atawa nyangka kana asupna ieu waktu bil ijtihadi kalawan nalungti kieu loba keneh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aya kagok falau sholama kalamun salat ieu sahos bi ghairi dzalika kalawan salian itu kabeh lam tasihi maka henteu sah naon salatuhu salatna ieu sahos. Falau sholama kalamun salat ieu sahos bi ghairi dzalika kalawan salian itu kabeh lam tasihu maka henteu sah naon salatuhu salatna ieu sahos. Wa in sodafa sanajan meneran naon ieu teh meneran teh ternyata benar tah Indonesia nama ternyata benar Sundana naon ternyata benar Sundana naon nya meneran kan beneran wa in sodafa sareng lamun meneran ieu sahos al waqta kana waktu tapi kagoknya wal homi susareng arukan kalimana Bismillahirrahmanirrahim. Saparantos kamari musonib nerangkeun tentang syarat, tentang rukun, tentang abad, tentang hayat. Ari syarat naon ma wajib wastamaro perkara anu wajib ayana terus menerus seperti nyawa lamun ti manusia mah. Sedangkan ari rukun naon ma wajib wan koto perkara anu wajib ayana tapi lamun geus beres perkara eta pindah kanu perkara nu sejen. Lamun tina badan mah naon kepala wal badu sareng ari abad manyata sunat hukumna sunat tapi lamun ditinggalkeun sunat ditambalan ku sujud sahwi lamun dirupakeun ku manusia naon seperti tangan kaki. Yang terakhir sunat hayat nyata naon aksesoris ieu mah seperti naon rambut lamun ti manusia mah halis. Lamun dina salat naon hayat teh seperti ngangkat panangan tah hayat. Ngangkat panangan teh hayat. Tuluy naon deui kieu. Naon deui.
kieu na tah da cukup ya assalamualaikum teu kieu kita nanaon usaha bade kieu langsung Allahu akbar dan nanaon sok sami Allah liman hamidah Allah teu nanaon anas teu mantes gitu seperti kitu wa huwa lugatan al alamatu wa syar'an ma tatawaqqafu sihhatu salat syarate naon cenah perkara anu naon ngadago sahna salat kudu ieu aya nu tilu tadi Islam balik berakal kudu aya walaisa juz'un minha wa kharaja sedangkan sanes juz teh bagian-bagian tinu bagian iberes pindah kana bagian ieu bagian iberes pindah bagian kana ieu sanes syarat mah kudu aya terus di awal takbiratul ihram nepi ka beres tilu syarat eta kudu dibawa kudu naon langgeng mun urang mah naon unlimited terus menerus aya sedangkan rukun naon istilahna checkpoint atau respon lamun sok main game beres ieu pindah kana ieu beres ieu pindah kana ieu beres ieu kana pindah kana ieu asyartul awal syarat anu pertama naon teh nah syarat teh 5 kamari teh syarat salat teh syarat anu kahijina nyaeta taharatul a'dha'i minal hadas kahijina suci seluruh anggota tubuh tina hadas pirang-pirang anggota teh seluruh suci anggota tubuh tina hadas balik deui juga kamari pas eta aya suci bimakna naon maknawi aya suci bimakna naon zahiri ari maknawi naon suci anu disucikeun seperti ku wudu ku adus maknawi mana najisna teu aya kan tapi kudu ku wudu eta sucikeun maknawi sedangkan ieu suci zahiri zahirna kudu suci seluruh anggota tubuhna kudu suci ieu kade tah dinu kuku sok aya najis naon deui dina pangambung sok aya najis lamun urang teu apik komo geus beres ngadahdir teu kukumu heula aya kukumu tapi teu balik kukumuna kukumu kieu cuh masih keneh najis kuduna kumaha kukumu kalieun kok mangga dieu kolak burakeun gitu kolak tah eta kade nu ngadahdir gitu kudu kukumu tong kukumu kieu di jerona masih kena aya pas palebah ieu lak-lakana ya wah ieu badan anggota ieu anggota kade kudu sararuci suci dinu kuku tah anu rawan-rawan teh suci teh baik tina hadas anu alit seperti cai ompol au akbari atau tina adus head nifas istihad head nifas wiladah lamun ti istri lamun pamaget keluar cai kanya indah kudrati tina nalikana kawasa mampu sabalikna aya meureun perkara anu teu bisa ninggalkeun kana najis teu mampu ieu mah seperti naon urang korban bencana alam cai teh susukan dararatamu pararau bade salat ieu mah teu aya di pakaian-pakaianna deui ieu ge syukur bisa nu nyempil keneh pakaian geus beak we najis mah ya salat we kan indal kudrati tadi mah ieu mah teu mampu ieu mah atawa naon jalmi anu beseran beres jamban cer beres zaman cer eta mah teu naon-naon tah bobotoh anyar euy amma faqidu tahuraini fa sholatu shahihatun kumalauna jalmi ieu teu aya cai teu aya debu seperti salat naon inda sebutna salat sahibut darurah cai mah teu aya ieu teh kurarang kuriling teu aya cai debu teu aya kurarang kuriling urang teh hirup di luar angkasa ieu teh siga alien ngapung urang siga alien salat kumaha cai teu aya debu teu aya salat we urang teh
tapi salatna sah secara naon, secara zahir, tapi tetap ma'a wujubi i'adah alaiha, tetap wajib diqodoan eta salatna, wajib diqodoan tah. Disebut we salat sahibut darurah, seperti orang salat di kereta api atau salat dina naon pesawat terbang. Contoh anu kapaham pesawat terbang, kan di pesawat terbang teh WC mah aya cai teh ngan terbatas, teu bisa diangge wudu. Mokal taneuh dusun urang teh nya sakoper mokal taneuh bade naon cenah ieu ujang naik kapal mokal taneuh kangge wudu, wah dusun gitu. Cek batur teu ngaji, cek urang mah teu naon. Ulah cenah ulah ngangge cai, ulah ngangge debu nya kumaha we? Teu aya kan cai, teu aya debu, teu aya tos we salat langsung. Allahu akbar luhur pesawat. Eta kiblatna ka mana? Kan kadang pesawat teh kieu belok ka dieu. Mun kudu kieu entah tuturkeun pesawat kudu kieu sagala. Ada pesawat kiblat teh ditu yeuh, pesawat tiba-tiba deng-deng. Kieu jeung kursi henteu tuturkeun. Atau singkatnya dinu kareta. Kan kareta teh kadang geol ka dieu, geol ka dieu. We kudu ngiserkeun. Teu kudu, capek-capek gitu. Capek-capek. Mina ngabis salat dinu kareta. Karasok kakaretaan ka Jawa salat teh kitu. Salat aya headsetan salat teh. Salat aya headset, tapi sararuci badan aya headset. Batur mah teu nyahoan. Marukana keur bulan madu di awan biru. Marukana cek batur padahal mah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bari dieu kowe kieu teu bari nangtung era bari nangtung mah kieu. Oh. Wah, aliran sesat cek batur. Allah. Aliran sesat. So tuturkeun deh. Kareta belok tuturkeun belok gitu. Sah salatna sah. Ya tadi sebut salat sahibut darurah, teu aya cai, teu aya debu atau pakaianna pinuku najis, salat sah sok salat. Tapi engke lamun manggihan kana cai, manggihan kana debu atawa pakaianna anu suci, maka salatna wajib diqodhoan deui. Sebut salat sahibut darurah. Anu kaduana naon suci tina najis anu teu dihampura tina acu, tina badan sareng dina tempat. Aya najis teh dihampura tina cai, teu dihampura dina pakaian, dihampura teu dihampura dina pakaian, dihampura dina cai. Najis teh naon cenah? Aya najis teh dihampura dina cai, teu dihampura dina pakaian. Aya dihampura dina pakaian, teu dihampura dina cai. Contoh naon? Teu dihampura dina cai najis. Contoh cai kurang dina 2 kulah kakecelakaan naon? Getih. Getih teh najis. Celak getih satetes. Maka seluruh cai anu kurang di 2 kulah eta hukumna najis. Sabalikna, tapi lamun eta aya dina badan si getih teh salatna sah. Salatna sah getihna. Getih gede kieu tah. Maksudna naon bisul, ocor. Santri sok aya bisul gitu nya, bisul buduk. Teu naon tah salatna tuluykeun. Atau karuku betus si bisul tuluykeun salatna teu batal. Salat salat ieu. Bisul dina ieu dina sujud. Tuh, kieu bucat. Mucur ka di salat. Tuluykeun salatna bae teu naon. Kok dieu mucur. Wah, cenah salatna ieu mah bener nepi ka dihayatin kagetihan keluar. Keluar getih teu naon-naon tah keluar. Beda deui kasusna lamun dipencet keur salat kieu gitu keun urang teh. Eta mah batal salatna teh getihna loba. Ieu mah kan alami keluarna. Nah, berarti naon? Dihampura dina cai, teu dihampura dina cai, dihampura dina salat atau dina pakaian. Sabalikna aya teu dihampura dina cai, teu dihampura dina salat. Seperti bangke anu laleutik, rametuk, sireum, naon deui? Siraru,
komodo buaya gede teuing komodo buaya gede teuing siraru tah kur cai kurang dina 2 kulah cemplung kena cai pake wudu teh naon meskipun bangke sireum tijalikeun teu kahaya atawa deui simeut tijalikeun eueuhnya simeut tijalikeun jatuh cek simeut jalikeun tah dihampura dina cai mah bawa eta bangke simeut kana salat teu sah tah salatna aya naon cenah najis dihampura dina salat dina pakaian teu dihampura dina cai teu dihampura dina salat dihampura seperti getih naon cenah ieu mah najis teh aya imah mutlak teu dihampura dina baju dina badan dina pakaian seperti naon najisna anu najis sifatna gede seperti ciompol naon deui kotoran manusia atau kotoran hewan tapi lamun cek Imam Ruyani mah setiap kotoran hewan anu kaluar tina hewan anu halal dimakan dagingna maka sah eta teu najis si kotoran eta bisa arek gitu senaon setiap kotoran anu kaluar tina hewan anu sah dimakan atau halal dimakan dagingna maka teu najis cek Imam Ruyani karena pepet mah pake we keur salat kitu minyak kasturi minyak japaron minyak malaikat subuh sultan silver kebenaran teh kotok ka dieu keun teh naon kitu cek batur najis es awon nyarios teh naon cenah aya pendapat Imam Ruyani dan naon-naon ngan asa aneh we teh foto ka dieu di domba ka dieu aneh teh naon ambil contoh naon ya ieu mah bade tai anu kaluar tina hewan nu halal nu haram najis pokona mah kaluar najis kade tah pakaian hati-hati ko mau bulu ucing tah kade wa badanin tina badan wa makanin sareng dina tempat kade tah bisa urang salat ya salat kieu saop jeung badan mah seluruhna memang kudu suci pakaianna seluruhna kudu suci badan seluruhna kudu suci terkecuali makan tempat mah teu kudu kabeh suci nu penting anu ditincak nu dicabak urang suci kitu nu penting anu ditincak jeung anu dicabak jeung anu disujudan suci contoh kieu ieu teh naon sajadah dinu dada urang handapeun urang tai itu tai pokoknya geus dicadirian ieu bolong jeung panangan ieu bolong jeung ieu panangan ieu bolong jeung kepala bolong jeung 2 lutut jeung kaki sakitu-kituna bisa ieu itu najis itu sajadah itu najis saya dipraktek kieu misal leutik tah ieu kieu misal ieu ya di panangan ya ieu teh ieu suci sakieu ya ieu najis sakieu sajadah ya wah cenah eta sajadah najis cenah teu bisa dipake salat sah meunang asal teu dicabak asal teu ditincak bisa kieu biasa panangan teh kieu bisa lamun normal sujud teh kieu lamun normal ka dieu kebetulan eta kotok mau disingkahkeun salat kieu teu batal eta cenah sajadah najis sajadah najis nya najis da teu katincak urang mah teu kacabak kieu we rada jauhan atau dina pangsujudan biasa sujud ka dieu ieu rada kiraan eutika nu penting teu kaantelan jeung teu kacabak lamun dina posisina tempat beda deui sareng baju sareng pakaian eta mah mutlak sadayana kudu suci tempat mah teu kudu kabayangnya aya karpet ukuran 50x50 tungtungna weh kakaceretan Ciompol tungtung naungkul satitik misal bisa kieu karpet teh
100 meter ke 50 meter pakai jamaah sholat di dieu 50 sab gitu 50 jajar di dieu ngompo budak berat kamu woi najis kabehanana kabayang gitu padahal najis di dieu di ujung kabehanana cenah najis sholatna teu sah cenah sabab naon ieu karpetan najis nah di belah mana najisnya di ujung geus kehet cenah teu naon di ujung masa teu kacabak asa teu kacabak naon teu kajejeg gitu oh iya begitu tempat teu naon-naon tah isi aya tempat anu najis kadang sok refleks urang ieu ketika sujud aya ayat naon cak-cak sok aya kitu aya eta naon cak-cak atawa beurit dikitukeun teu naon-naon nu penting mah teu katincak atau atauna keneh ya najis yeuh timpah ku urang sajadah terus der salat teu naon-naon asa kitu ieu mah si bade gitu si bade gitu ikan ditimpah ku aja kan najis mah dihandap najis mah dihandap wah urang mah santri kudu barsih kabehanana kudu saruci ieu mah keur posisi kapepet gitu eta posisi kapepet mah ngajong yang testar di ilmu perlukan ya gitu gelo gitu si gitu gelo kopi tadi poho wa sayadkuru al musannifu hadzal akhira qoriban naon nu kaduana cenah nutupan aurat inal qudrati dina keadaan mampu ieu urang teh nutupan aurat saperti naonnya ketika normal kepala lamun istri wajah katutupan nepi ka sampean katutupan panangan katutupan lamun teu mampu nyadar we salat jadikeun misalkan urang teh salat keur di leuweung mukana teu aya cai mah aya mukana teu aya bari urang teh make pakaian naon pondok bisa dar we salat teu naon kayak kieu atau make celana sakieu awewe teu naon Allah salat dar tiung dar we salat teu naon lamun posisi kapepet teu mempet teh naon sabalikeun tina mampu teu mampu ieu mah tiung teu aya pakaian panjang teu aya mukana lah teu aya dar we salat sah salatna sah ngan tetap engke kedudukanna sahibud doru roh kudu di kodoan deui salatna walau kana asyahsu holian au fi dzulmatin fa in ajaza kumaha meskipun ieu sorangan ieu teh batur ya urang teh unu ningali aurat urang teu naon kitu salat urang teh make tiung make mukena ieu mah dipake lepmong we amun istri gitu make lepmong we calana sakieu ieu mah teh batu teh ningali teh nu noong kunci ka mana ku gembok 10 gembok lagi tetap meskipun sendirian ge atau dina poek ieu wajib we nutupan aurat fa in ajaza an satriha shola arian terkecuali kieu ye pamita lepat dina kitab patumu ini tuh terkecuali bisa salahnya pamita lepat kieu lamun posisina poek mongkleng nepi ka urang teu bisa nempo awak urang ye teu bisa ningali awak urang sorangan ge lamun seurik kieu teu apa ieu teh nu manana pokona mah poek mongkleng we teu katingali naon nepi ka urang teh panangan teh mana bingung urang teh kan aya apa urang poek mongkleng teu katingali naon-naon salat kumaha lamun bari kitu nyebutkeun sah pas sujud teh kobra ka urang gitu kebayang gitu gitu mah ieu posisi darurat atau naon ieu mah teu aya pakaian mah ieu nya tadi seperti taranjang korban bencana urang teh teu kaleungit ketika ibab urang teu ibab dar banjir bandang
gusur wes di urang-urang kan dibuligir kieu ge salat aku madar we salat bari taranya kita nanaon kan kudu dikodoan ya tetap gitu. Kan salatna salat sahibut dururat kumaha lamun posisina kieu ye shalla ariyan walau yambi ruku'i wa sujudi baliyatin muhawala yadat alaihi urang teh salat ye di tata ranjang tapi dina balong anu kiruh balong teh sadadaeun kiruh taranjang urang di buligir dan naon salat kan kabayang pas palabah sujud ngampul ari kepala ka handap bujur ka luhur kecuali make beungurat talian heula ya ku batu handap dar teu naon-naon sok bisa dek nyobaan salat di balong nu kieu kan teu aya beunguratan ku batu moal ngampul gitu pas kabelo sujud teu naon-naon si bade model gitu tah gitu intina naon Islam mah gampang lamun ketika mampu dar salat samampu urang teh nutupan aurat tiasa cai aya debu aya lamun mah kitu ieu mah teu mampu dar we salat jadi salatna ngan tetap kudu di qada disebut sahibut dururah wa yakunu satru aurat bilibasi tohir sareng nutupan aurat teh kudu ngangge pakaian anu suci apakah kudu ngangge mukena teu kudu make mukena wae bebas bisi urang bade model ya ku sarung ge jadi istri misal ngangge sarung sakieu ya sabujal jadi ngangge sarung di ka dieu jadi ka leher beungkeutkeun di dieu make sarung di ka dieu beungkeutkeun teu naon-naon jika teu katingali kan kieu dilebat mun urang mah kan di sarungan dilebat teu katingali sah gitu. Mukana mah supaya memudahkan tapi lamun teu aya mukana dar we keur posisi abi pernah salat make mukana pernah abi handapna unggul urang mah henteu nya handapna unggul keur abi ameng ka daerah Cikajang pakaian kanajisan dah handap teh baranan hujan seueur kuleuntak seueur kunaon iman najis pas asup ka masjid imah teh aya sarung-sarung acan geus make mukena mukena teh tinggal ya salat teh kieu sia batur sia tinggal salat cuput gitu ya make mukena tapi di gijaran lalaki gitu sia dan kieu ngeunaheun nih make mukena teh ngeunaheun make mukena teh ser-seran gitu ser-ser mukena gitu ngeunaheun ting mukena kayak enakeun bener untung teu dibawa balik bae gitu udah make mukena istri mah sok aya nu ngangge sarung ge istri mah sok digugum naon sebenarnya teh digupaikeun ka handap sok aya istri ngangge sarung ngangge ta pakaian anu suci tak ada aurat tina naon aurat teh aurat mah nu penting teu katingali di luhur gigir begitu aurat mah di handap teu naon-naon katingali aurat ya urang ngge sarung ieu kan bolong ieu teh bolong teu bolong gitu kan ieu katingali cenah ieu si bitis si pingping di handap alen aurat eta mah meskipun katingali di handap ge aurat mah katingalina di depan belakang atas kanan kiri eta aurat handap mah teu dihitung aurat kebayang salat kudu di kieu teh rapet teh kieu aya henteu nu penting mah di luar teh katingali ieu di kanan di kiri teh katingali di depan teh katingali katutupan adapun di handap teu naon-naon kadang urang lamun sujud pamegat kitu geus sarung sok katingali kan sakedik-kedikna di nu pingping soalnya katingali sok aya teu naon-naon eta mah sabab posisinya di handap aurat teh naon cenah nu penting teu katingali di luhur kanan kiri depan belakang adapun lamun di handap teu naon-naon eta wa yajibu satru aidon fi ghairi sholati anin nas gitu
sareng nya kitu deui tah urang teh wajib nutupan aurat salian dinu kaayaan salat. Pami salat istri mah seluruh anggota tubuh terkecuali naon wajah sareng telapak tangan kudu kabuka. Pami pamegat baina surati war rukbah ketika salat. Kumaha lamun luareun salat ieu urang berhadap-hadapan jeung manusia, maka ikat tong kadinya kumaha lamun urang dibubuligir ieu, dibubuligir bade istri bade pamegat dibubuligir total ieu mah teu naon-naon lamun posisina urang nyarira dibubuligir buligir nyeun video TikTok itu balik gitu. Buligir kadang gitu abi ge sok kadang ngangge naon ngangge ngajengan pendek kungkul hareudang bubuligir abi ge tarang diacuk lamun mungi gitu. Teu katena ku batur abi mah gitu di kamar gitu. Teu naon-naon kumaha lamun ningali ieu ditinggalian ku urang teh. Wah euy. Ieu gagah kieu cenah. Si Ujang cenah. Yang hampura jang cenah. Usapan ieu Ujang teh. Hampura euy cenah. Pake ngumpul heula cenah eta mah. Teu naon-naon ngan makruh hungkul. Haram henteu ngan makruh. Sabab lamun urang dibuligir malaikat teh kaluar. Isieun malaikat teh ningali urang dibuligir. Kaluar malaikat teh. Lamun istri mangga bade dibuligir ke istri. Asalkan teu aya manusia teh nu ningalieun urang teh nyarira. Lamun ninggalikeun aurat teu naon-naon. Tuluy kumaha cenah are aurat luareun salat antara lalaki sareng pamegat. Lalaki mah bade di dalam salat, di luareun salat. Intina kitu naon? Baina surah war rukbah antara buja sareng tubur. Pamegat mah bade di depan salat baina surah war rukbah, luareun salat baina surah war rukbah. Beda sareng istri, istri mah dina salat seluruh badan terkecuali muka sareng dua telapak tangan, luareun salat seluruh tubuhna kudu ngangge tutup aurat. Matakan dina kitab ieu mah awe teh kudu dicadar. Kudu cadar. Dina kitab ieu mah kieu kieu tutupan. Kieu. Kieu. Katana matana unggul. Kieu. Kieu tutupan. Naon sebelah teh abaya naon ieu teh abayanya dieu pake sarung tangan ieu we kos kaki hijab kitu hidung can pernah abi ningali pakai cadar warna pink gitu anak koneng asa can pernah ningali hidung we gitu hidung ninja pendak sareng abi di harewosan kan neng tos gambar ninja abi nu bagian tudah-tuduh orang mau dina kitab ieu mah. Tapi pendapat-pendapat seperti mayoritas ulama-ulama kontemporer mah teu naon bade katinggal wajah sareng telapak tangan ge teu naon-naon. Bahkan ieu mah ngomongkeun hukumnya bahkan ya urang dibuka aurat istri dibuka tiung, katingali rambut, katingali pingping, katingali bitis, dosa. Ngan dosana saukuran saroja ngabohong, tuh dosa gede, tuh buka tiung neraka henteu, buka tiung jahanam, buka tiung neraka sakor henteu, bisa kan diistighfaran, buka tiung urang, astagfirullahaladzim. Naon kadar buka tiung ini dosa leutik saroja ngabohong urang teh, cenah kamari urang geus ngabunuh satu silema ieu teu pira kucing ieu kieu-kieu mararawat gitu nggak bohong dosana sada kitu sabari dites tarok baru ka tiung ayeuna lupa ka jalan baralik istighfar beberapa astagfirullahaladzim gitu cukup kan bisa ditambalan ku istighfar sanes nyarioskeun naon sanes nyarioskeun hukum narajang kana naon syara sanes ieu mah kadar dosa nutupan aurat teh sami sareng dosa ngabohong gitu.
katakan anu teu dibuka anu di baru katiung teh neng tiung atuh orat katempo jahanam wah dijauheun eta mah dijauheun asa panggaduhna neraka we kitu jauh jahanam jahanam asa panggaduhna neraka jahanam teu leutik dosa aurat mah leutik tah pamegat bade dalam salat luaran salat baina surah wa rukbah matak lamun lalaki dibuligir teu naon-naon nu penting buja sareng tuurna teh katutupan teu naon-naon sok bebas bahkan abis beberapa kali abis salat ngangge sarung unggul teu make baju da posisina naon memang bajuna najis ngan embung dibasuhan ge ripuh dia abina ngangge sarung nepi ka dieu teh kaluhur dibuligir teu naon-naon bebas dasah kene salatna sah. Kumaha lamun amat teh naon hamba sahaya sami sareng pamegat. Amat teh berarti naon? Hamba sahaya wanita. Beda jeung abid. Kabayangnya amat tinu bujal jeung kabayang itu kumaha gitu. Awewe gitu, awewe hamba sahaya tinu bujal sareng tuh. Kabayang. Ku abi mah ku Mang Rido mah geus kabayang. Wah, kabayang gitu ya. Tinu bujal sareng bahkan kapungkur pas zaman jahiliyah transaksi amat teh dipajang amat teh dijejer naon si bujal tapi kaina ditutupan kalau orang teh ditutupan kabayang meureun diteng obral 50% obral gitu bahkan saking kurendahna naon bisa dicabakan ku urang wajahna dicabakan dadana dicabakan handapun dada dicabakan cenah imah barangna teu ngeunaan reject pindah di kadieu kitu amat teh sarua jeung barang sarua jeung baju kan urang yang beli baju kieu-kieuan goreng tah amat kitu sarua cabakan ku urang teh goreng ieu mah goreng kabehangan goreng ieu hayang nyabakan hungkul eta amat ngantos teh aya namanya amat teh aya teh secara internasional pas zaman otonom Turki pas zaman Khalifah Ataturk turun tahta mundur tahun 1927 hancur terus teh aya amat eta kumaha ieu lamun istri tah auratna nya seluruh tubuhna di luareun salat amma auratu hurati kharija salat fajami badani wa auratu fi alwati kadzakari kumalamun aurat istri ieu ketika teu aya saha cukup urang di bae istri dinu bujal nepi ka dieu teu naon sok kelencang di bumi nu penting teh aya saha teu naon-naon ngan asa kumaha kitu nya jiga pakaian deui gitu ada aurat teh naon cenah kadar-kadar kurang aurat teh pantes gitu. Aurat teh pantes kurang. Kadar teh pantes kurang cenah. Kurang ti jam 8 leuwih jam 8 atuh. Kurang. Aurat tah gitu. Wa yajibu satruhu wa huwa al-muraduhuna wa alama yahrumu nazruhu wa dzakara ala sabu fi kitabinikah. Anu katiluna naon cenah wasalisu alwuqufu ala makanin tohirin cicing dina tempat anu suci falatasihu salatu sasin yulaki badu badanihi aw libasi najasatan fi qiyami aw qudin aw rukuin aw sujudin matos diterangkeun nu penting lamun posisina dina tempat urang teu paantos sareng najis nah adapun tempatna najis teu naon-naon nu penting sampean urang tuur urang dua pandangan sareng naon ieu teh tarang urang lamun sujud teu pantes jeung najis teu naon-naon tah atau ketika duduk iftirosh duduk dan kedua sujud penting tempat eta teu najis nu ditincakan ku urang anu kaopatan naon al ilmu biduhulil waqti au dzannu duhulihi bil ijtihadi kaopatna asup waktu ku cara naon panyangka atau memang geus terang contoh anu terang naon misal teh urang jam mah teu aya ieu
jam teh tiba-tiba ngadangu Allahu Akbar Allahu Akbar, oh berarti tos asup waktu sholat ye, tos asup waktu sholat. Atawa adan teu aya jam teu aya naon bil ijtihadi ku ngalakonan panarungtik di kamari teh naon ditancepkeun ieu belas ieu sabaraha senti ka dieu na ieu teu bisa 5 senti geus ngagicel sakieu saeutik ieu ka belah timur kalah berarti geus asup duhur, sakieu berarti beak duhur leuwih ti ieu 10 genep senti berarti geus asup asar, berarti lamun ieu 10 senti ka dieuna jadi waktu maghrib. Kumaha posisina kieu ye? Posisina bade salat duhur urang teh teu apa ieu teh geus duhur acan. Sigana ieu mah duhur ye. Sigana duhur ye urang teh. Deur we salat. Karek make bahasa sigana ieu sigana duhur. Sigana duhur ye. Allah Akbar. Beres Assalamualaikum beres. Teu aya babaturan. Kebenaran yang teh datang jam sabaraha ayeuna? Jam 1. Alhamdulillah urang ya. Salat geus jam 1. Teu sah salatna teh. Nah teu sah salatna karena nyangkana asup salat teh ku sigana. Sigana mah kan jika nu bener bisa jadi salah, jika nu salah bisa jadi bener. Sigana ieu duhur. Tinggal ieu mah sigana ieu. Ieu posisi ceudem kieu sigana geus magrib. Padahal mah naon? Asar keneh ngan asar geus diguludug kitu nya, pararoe. Wah sigana geus magrib ieu. Kan geus magrib ieu mah. Tuh tinggal ieu langit kieu, pararoe kieu. Sigana geus magrib ieu mah. Sing horeng jam 4 keneh asar ngan geus kumendung gitu. Sigana. Mata kayak istilah naon dinu ibadah mah. Al-i'tibar fil ibadat bima fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Dzon mukallaf urang kudu naon? Kudu aya panyangka. Kudu aya sangkaan. Sangkaan eta ulah asal-asal sangka. Sangkaan eta kudu timbul tina ilmu. Bisa jadi lewat adan atau bisa jadi lewat naon? Petunjuk seperti ieu nancepkeun ieu. Dzon mukallaf sebutan teh panyangka. Jeung nafsil amri realitana. Ieu urang sangkaan urang sigana ieu geus duhur ieu. Sangka sigana geus duhur. Cecepkeun kieu, cepkeun ieu. Oh bener geus duhur ieu. Berarti naon? Dzon mukallaf tos aya, nafsil amri tos aya. Lamun diudag jauh salat urang lamun teu apa posisi Ka'bah urang bakal naon? Teu sah salatna seumur-umur. Lamun apa posisi Ka'bah. Contoh kieu ya. Contona. Urang nganjang ka lembur batur. Nganjang ka lembur batur. Nganjang. Tinggali masjid gitu. Sigana Ka'bah kabelah ditu yeuh nyaro. Ieu we urang teh. Teu sah ta salatna kitu teh. Meskipun urang boga panyangka itu tuh. Ka ditu tuh. Salat kabelah ditu tuh. Eta ka ditu tuh. Ieu lurusan ka ditu. Ka'bah kabelah ditu tuh. Tuh masjid dia kabelah ditu. Sigana ieu ka ditu ya. Eta karek cukup naon? Dzon mukallafna hungkul. Panyangka anu urang nyarane kana masjid itu. Masjid itu ge kiblat kabelah ditu. Berarti urang teh naon? Kitu tuh. Teu sah salatna teh. Nah teu sah salatna sabab anu katinggalan hijina naon? Nafsil amri. Nafsil amrina urang kudu make ilmu tetap. Itu sigana Ka'bah teh kabelah ditu ye. Urang nafsil amrina naon realitana? Make kompas. Anu geus aya HP kan canggih, HP kiblat geus aya aplikasina kitukeun. Kan itu tuh kiblat. Terkecuali ya memang geus galib umum aya masjid. Geus teu kudu ngitung-ngitung deui da masjid geus kiblat kitu nya. Geus ka kitu. Kiblat di masjid mah teu kudu dietang-etang deui. Tah kitu. Tak urang lamun ini posisi naon-naon keluar di luar wilayah urang teh apal kiblat, tingali heula ke mana ieu kiblat ieu. Oh ka ditu. Karek dzon mukallaf. Nasil amrina yakinkeun ku alat urang teh. Kieu kiblat ka ditu ningali matahari ka belah ditu ieu. Teu kolat teh ku matahari ka ditu. Oh ieu matahari ka belah ditu barat.
Apakah kudu ka kiblat wae? Henteu. Kudu ka kiblat, tapi henteu kumaha ieu teh? Apakah kudu ka kiblat wae? Urang teh atau henteu? Secara pendapat Imam Haromen teh guruna Imam Ghazali, lamun urang posisina langsung berhadapan jeung Ka'bah, katingali Ka'bah ku ieu ku soca, maka dada urang kudu langsung ka Ka'bah. Dada urang. Lamun posisina luaran Ka'bah tapi sekitar Masjidil Haram, Ka'bah urang teh naon? Masjidil Haram. Teu nanaon beda ka kiblat ge. Tadi kiblat belah dieu nu. Ieu kiblat ya Ka'bah. Ieu Masjidil Haram. Pada salat ka dieu, nu penting mah ka masjid we. Ka dieu. Ieu kan ke arah ke masjid. Ka dieu, nu penting mah ieu ka arah masjid. Atau sekitaran Madinah, kiblatna ka mana? Ka Masjidil Haram we. Oh, Masjidil Haram belah ditu. Lamun posisina ieu di Ka'bah jauh, Masjidil Haram jauh, ande cicing di Indonesia ieu. Tah apa itu Ka'bah teh bener tuh urang teh ngetang teh di dieu. Teh keker orang emang diteropong nepi ka kieu. Katingali itu. Wah, itu Ka'bah katingali, moal katingali di dieu. Paling make ilmu naon? Ilmu falak. Nah, lamun orang mampu mah sok pakai ilmu falak, bisa dia teh ditangtukeun. Nah, geser we saderajat, bisa belok ke Afrika eta teh kade. Kieu ya. Padahal gua bedana saderajat ya. Bisa ieu kieu ya lurus. Ieu saking ngagical saeutik di dieu kieu, di dieu tah, saeutik kieu. Ngagical. Ya, contoh. Ieu Ka'bah. Ieu urang Indonesia, ya. Dua imah. Ieu kan guruna ka dieu lurus nya. Ieu teh dieu bener imah jelema ieu lurus. Tapi jelema ieu rada saeutik kieu tah. Eutik kieu. Siga kieu ka ditu lurus, ieu ka dieu saeutik. Mana bedana sabaraha derajat kitu nya. Tapi lamun ditarik ulur ka Mekah mah ada yang bisa jadi kieu teh. Jarak ribuan kilometer mah. Ayo ke mana ieu teh? Ka Israel urang geus. Kade ka Israel salat teh. Matakan lamun misalkan posisi orang teu apal nu penting naon ceuk Imam Haromen. Lamun posisina urang aya di depan Ka'bah, dada urang kudu langsung ka Ka'bah. Lamun posisi urang luareun Ka'bah sekitaran Madinah gitu atau sekitar Masjidil Haram, posisina urang kiblatna ka Masjidil Haram. Lamun posisina urang jauh ya ke Arab teh, nu penting urang ke arah barat geus kitu. Nu penting urang ke arah barat eta. Dar salat ka kieu. Abi lamun di gunung kieu, ka mana kiblat ieu? Tinggali matahari ya. Di barat kali itu geus salat dar Allahu Akbar. Sah gitu. Ilmu kitu susah ilmu kitu teh. Dongeng anu eta mah Syekh Imam Nawawi orang Banten. Imam Nawawi nuju alitna kantos aya masjid di daerah Jakarta duka daerah Banten. Rada belok ya. Sabaraha derajat gitu. Siga kieu atau orang contohkeun. Benang beda sederajat, tarik we 100. Ieu beda we sasenti di urangna, tarik 10 meter ke depan beda teu. Pernah bakal ngalegaan gitu nya. Ngalegaan gitu. Tah aya masjid gitu Imam Nawawi nuju alit keneh anu ngarang kitab Sapinah, ngarang Sulamun Najat, nuju alit keneh Imam Syafi'i teh. Cik Imam Syafi'i, kiai DKM urang. Punten cenah. Ieu teh masjid teh kurang ngiblat saeutik cenah euy gitu. Kurang ngiblat saeutik cenah. Wah, sia mah nyanyahoanan budak gitu. Nyanyahoanan geus dietang ku kula cek urang gitu mah. Ku kula geus dietang nyanyahoanan budak. Cenah Mang Haji. Beda ieu mah sanes ka kiblat, sanes ka Ka'bah. Nyanyahoanan maneh. Ari Imam Syekh Nawawi tos kapungkurna aya tanda-tanda kewalian. Anu jami eta nu keukeuh ieu teh geus ka kiblat didengkek. Dieu gitu kan ieu mah leuwihna gitu. Leuwihna ieu. Ade tak ku Imam
ku Syekh Nawawi diajak ya pas digitukeun tuh tingali Ka'bah belah ditu langsung kabuka tah hijab Ka'bah katemu berat didinya tuh Ka'bah belah ditu tingali oh bener ieu belok we Ka'bah teh belah ditu cangkat teh hilang di Ka'bah eta wah berarti ieu budak atawa ieu nukar leutik keneh lain jelema samanea gitu. Lain jelema biasa-biasa aja piwalieun cenah ternyata nya leres setelah dihitung-hitung deui masjid ieu teh ngagisal sabada derajat tah kitu Syekh Nawawi orang Banten tah hidup orang Banten hidup itu orang Banten eta aya hiji hidup orang Banten ada orang Banten Syekh Nawawi mah nya nyarita sakedik nepi ka akhir hayatna curugna teh aya tanda hideung tanda teh siga tilas kabakar curug sabab naon ketika Syekh Nawawi ngarang kitab hilap dina minat kitab naon sih Riyadul Badiah pamit lepat ngarang kitab Riyadul Badiah di tengah jalan naik onta teh si campurna pareum jadi kan tetiasa nulis poe kan malam-malam hari karomahna naon dicekeskeun cekes jadi obor si curug tulis gitu hurung dah karomah gitu mah kawalia orang mah moal bisa ngahurungkeun korek kadang seberapa kali tuh hurung-hurung kieu ieu mah naon hurung uris bayang gitu bahkan kedik jenazahna kan di Arab mah per 10 tahun sekali teh makamnya dibongkar di Arab dah per 10 tahun sekali teh makamnya dibongkar sabab ribuan di ditu mah tiap hajian teh ratusan ribu orang nu maot teh makam teh siga cubluk di Mekah mah siga cubluk jadi nggak ada mah gorong-gorong gitu terus di beton sih nanti di beton jadi mun aya mayat teh tinggal masukeun geus aya tempat-tempat box-box na mun subkeun tutupan ku siga beton gitu beton coran apalagi tutupan cubluk gitu plus tutupan luhurna tutupan ditimpah ku tanah gitu jadi mayit dihandap ditutupan ku dak ieu dak beton jadi aya ngolompong gitu luhurna kana ditimpah engke 10 tahun dikeruk lamun misalkan si tulang-tulang remuk engke dibeko eta teh dibeko engke dikumpul-kumpulkeun jeung mayit sanes kana kuburan massal gitu tah qadarullah Imam Syafi'i dasar wali gitu nya sapalih riwayat menyebutkan bahwa ketika dibongkar makam Syekh Nawawi teh nuju di alam kuburna nuju sujud ketika dibongkar mayatna nuju sujud anu nyebatkeun mayatna nuju pamit lepat tatih nuju salat beda-beda eta Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten tah orang Tanara nya jam sabaraha yuk wah karek jam 8 leuwih 20 eta wallahu alam bisawab subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha